anu. Dilanjutkeun deui kananya punya putelas anu tadi acan beres. Kakarak ge meunang meureun 10 sewuk mah. Tos kaselang heula ku ece-ece nu bade ka warung. Tapi sok we lah milihan heula ku nyalira soalna lamun ieu ditunda bakal moal dicabak deui. Komo bari lamun geus diselang kana ngorek HP eta mah alamat lapur we pagawean mah iraha deui. Lah teuing ampun teuing buru geura ieu urang geus hayang dibuka baju ceuk enog teh ulah hayo we ngabarekewek wae. Heeh heg tasing diajar kitu diajar gancang lalaku teh ulah ngan leleda wae. Tuh ari gesit mah parat we endog kucurkeun we minyak bukakeun we gigih balikeun koreh tutup deui. Tuh ari rezeki anak soleh mah digigireun teh ujug-ujug aya we nu mantuan ngagoreng ulen ting saha. Pokona mah eta mah pertolongan we ti Allah cenah bantuan da lamun teu dibantuan mah sok tutung komo ditinggalkeun laladang kawas kieu. Ceuk nu can pernah ngarasakeun teh cenah meureun lah meuni lebay kitu-kitu wae. Heueuh da geus puguh ripuh ari barang gawe jeung lenggotan mah guys. Geus lah lanjut ieu sanguna urang diasakeun heula tandean wadahna ku puringnya guys. Puring du gayamu ketika bermanja meluluhkan segenap jiwa. Geus lah hayo we nyanyi lah kalau we teu mah itu kana puring ieu saeutik deui keun lejang kedenya. Ayeuna mah mending ge lanjut ngepelnya guys soalna lamun teu dipel ieu nya ngeresnya seueur tapak ucing di dieu mah seueur tapak ucing guys. Komo lamun beres hujan mah pokona mah jiwa ragaku terasa lelah akibat selalu mengurusi tapak ucing dan tapak ucing. Lalu lanjut ini aku menyapu-nyapu halaman depan ya guys. Semua debu-debu jalanan aku hempaskan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Guys, keheulanya ulah waka disekrol cicing heula pokona mah kela urang malikeun heula ulen terus urang ngagorengan telur bebek angsa. Tah geus mulai tah cik lewatkeun atuh ulah lila-lila teh geus kesel ya disulap we. Nah hajang-jijang di disulap tuh nya tuh kalah ngancurkeun maneh mah. Euleuh kalah bahean ka ditu ka dieu teuing cicing geura cicing ulang sulap bismillahirrohmanirrohim. Astagfirullahalazim aya naon atuh ieu teh bismillahirrohmanirrohim. Salah lagam nya paingan Gusti teuing simkuring boga ilmu menikat kudu parlente jeung lagam-lagamna. Geus jara rongjon bagian ngalemak kana BPNT tah heur asak ieu amis-amis nuju diwadahan ku ayang beb cinta kulop.